Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui yeuh. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajar carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sidarangan batin dilalancarekeun sagarupina tong hilap pirojong ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangongge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kabarayun sadayana. Gancangna carita si Jaka anu geus nekadkeun arek ngungkulan kajahatan Batara Lambak Hideung atawa Batara Sagara Hideung ayeuna teh geus lunta ninggalkeun karaton lama kancana. Lumampah sajeroning cai jiga lauk we neneangan musuhna. Anu cenah ceuk Nyi Ratu mah eta Batara Lambak Hideung teh dumuk matuhna di antara patepungna Cai Walungan jeung Cai Sagara. Anu sok disaraput muara teh ameureunnan di dinya Batara Lambak Hideung ayana. Si Jaka anu lumampah sakapeung mah ngojai kawas lauk. Sakapeung mah lurumpatan di luhureun cai laut bari merhatikeun kaayaan. Sabada lumampah sababaraha lila kalabah kaler. Si Jaka teh manggihan cai laut anu beda warnana. Moal kitu di dieu dumuk matuhna si Batara Lambak Hideung teh keun ku uing urang dagoan susuganan we aya nembongan. Si Jaka teh nungguan we salila-lila di eta patempatan tapi weleh eueuh naon-naon. Atuh manika salaju we ngahulang mikir kudu kumaha cenah ngarasa gancangna papanggih jeung eta Batara Lambak Hideung teh. Dina kayaan kitu ngeng kadenge sora Nyi Ratu anu nitah ka si Jaka ngaluarekeun awi Raja Tirta. Gancang kaluarkeun eta awi Raja Tirta teh keumkeun na jero cai. Si Jaka henteu leleda awi Raja Tirta teh dikeumkeun we diancromkeun kana jero cai. Basa awi Raja Tirta geus kakeum dina jero cai. Dak dumadak kayaan cai disabudeureun teh si Jaka teh ngadadak robah. Warnana nage ngadadak hideung ngagebleg. Anu herang teh ukur samet cai anu ngalingkung awakna si Jaka wungkul we. Atuh mani waspada musireukeun kaseuketan batina. Bisi-bisi musuhna teh ngayakeun panarajang. Tangaranan kiwari geus aya di tempat temuk matuhna eta si Batara Lambak Hideung. Tekung silila aya anu nyuruh lambak anu teu kanyahoan ujug-ujug ngajurung kunung we jangkung pisan aya kana sabaraha meterna meh sarua bae jeung jangkungna tangkal kalapa mah. Eta lambak anu warna hideung ngagebleg teh ngagulung rek ngalelet awak si Jaka Sagara. Tapi si Jaka henteu cileureun laju we metakeun dambaleun anu geus nyekel eta rawi Raja Tirta bari mapatkeun Raja Lambak Salaka. Cai anu herang sabeuteureun si Jaka teh ngadak ngagedean laju ngajurung kunung nangtung ngawujud cai lambak anu caina teh herang kiwari mah mapag Lambak Hideung anu rek ngagulung kana awakna. Puguh we atuh dua lambak teh geus teu bisa diponah deui diadu. Geleger nimbulkeun sora anu ngageleger. Si Jaka ngemplong hatena sabada nempo eta lambak anu ngajurung kunung hideung teh puyar
Ngan bae acan awaka oge bisa naon-naon, geus katempo eta lambak teh ngajurung gunung deui. Kiwari mah henteu ngawujud lambak, tapi ngawujud makhluk anu jangkung gede. Sorana manisah ngaguruh kawasaya angin puyuh lilimbungan weh. Si Jaka mani coloho kaget nempo makhluk raksasa anu sakitu gedena anu diwangun tina cai teh. Harita teh sorana teh handaruan. Jaka Sagara. Sia geus wani-wani datang ke tempat ngaing deuleu. Sakedeung di sia bakal kojor. Uing ngahaja datang ka dieu. Sok si arek kumaha Batara Lambak Hideung? Moal burung dising hareupan ku uing oge. Moal arek ngejat deuleu. Cai anu geus ngaciri makhluk raksasa teh laju ngadeuketan ka si Jaka Sagara. Tapi si Jaka teh henteu yeuh geumpeur sok emosieun. Leungeunna anu masih keneh nyekel Raja Awitirata. Laju we diacungkeun ka luhur bari mapatkeun Raja Lambak Salaka. Dua kekuatan Raja kiwari manggeus dihijikeun atawa digabungkeun. Kayaan awak si Jaka Sagara teh dibulen ku cahaya anu ngempur hurung. Kiwari mah si Jaka teh aya di jero bulu dan cahaya. Basa arek dirawu ku eta makhluk cai anu sakitu gedena. Jelmaan Batara Lambak Hideung teh ngagoak bari ngalungkeun awak si Jaka dilepaskeun tina cekelanana. Panas. Alah, kurang ajar. Dina kayaan eta makhluk ngadayagdag awak si Jaka teh ngapelesat. Dina kacepetan anu pohara cepetna. Pelesat. Celagur nemrak dada eta makhluk kecaya nu sakitu gedena teh nepikeun ka Manjawura. Balik dewe kiwari mah ngahiji jeung Cai Sagara. Bari jeung kaayana teh kiwari mah geus hanteu hideung. Cai teh herang we sakumaha biasa. Si Jaka teh regreg lantaran eta musuhna teh kiwari geus musnah. Musnah oge tah si Batara Lambak Hideung teh. Teu sapira geuningan ayeuna mah geus sirna. Ngandung harti pagawean aing teh geus rengse yeuh. Acan oge ngejat ninggalkeun eta patempatan. Ngong kadenge soratan bakat tinggalan. Eta sora memeh sacarita teh seuri maning ngagak ka kawas anu puasna keur nyeungseurikeun si Jaka Sagara. Aing mah acan musnah deuleu Jaka. Aing moal bisa sirna deuleu. Satungtung sagara aya. Satungtung bangsa manusia jeung bangsa lembut hirup. Kaula aya di antara patepungna dua rasa. Kayaan hade jeung goreng. Kaula bakal ngancik. Kaula bakal ngancik di sing sahawae anu boga rasa aing rasa sombong. Adikung jeung adikuna salawasna nincak dina jalan anu poek. Puguh we atuh si Jaka teh mani ngaranjuk kaget tetela geuningan. Batara Lambak Sagara teh acan sirna sok sanajan geus hanteu cicing di sagara. Har. Jadi sia teh acan musnahnya sia Batara Lambak Hideung. Kurang ajar deuleu euy. Sok geura temongkeun di diri deuleu. Ayeuna ku aing bakal dimusnahkeun. Ngaing geus hanteu boga wujud. Ngaing geus teu ngancik dina jero cai. Tapi ngaing bakal kumalayang. Tungguan Jaka. Tungguan Jaka. Sia ulawa kang ngarasa geus unggul. Ku ngaing sia bakal didodoho. Nungguan poho, nungguan balangan. Sia teh kapan boga hawa nafsu. Moal salirana caang deuleu Jaka. Kitu cenah ceuk eta sora Batara Lambak Hideung teh. Najan geus teu ngancik di sagara tapi geuningan teu bisa sirna.
Pikeun si Jaka mah jadi bahan pamikiran arek ditanyakeun we ka Nyi Ratu nah bener cenah caritaan si Batara Lambak Sagara teh. Si Jaka sabada ngarasa pancen geus reng selaju balik deui ka karaton. Seja laporan sekaligus rek nanyakeun kajadian anu geus karandapan. Caturkeun di jalana si Jaka teh geus tepi we ka karaton. Nyi Ratu kiwari teh keur aya di karaton bale karang luhur. Calik dina singgasana mutiara di tukangeun teh aya 2 orai naga anu ngadangong ngapit ka dirina. Si Jaka langsung ngadeuheus bari pok cacarita. Ampun Nyai Ratu, uing geus ngajalankeun pancen sakumaha parentah ti Nyi Ratu kalawan hade. Si Batara Lambak Sagara atawa si Batara Lambak Hideung parantos tiasa diungkulan. Sok sanaos isim abdi teh mendakan kabingung lantaran eta si Batara Lambak Hideung teteh geuning hanteu bisa musnah, hanteu bisa sirna Nyai. Syukur maneh geus bisa ngajalankeun pancen Jaka. Ngan bae enya si Batara Lambak Hideung sanyana moal bisa musnah pikeun salilana. Satungtung sagara masih keneh aya, satungtung aya makhluk anu harirup, satungtung aya kahirupan, pasti si Batara Lambak Hideung bakal aya. Ngan bae sok sanajan ayeuna mah geus teu ngancik di sagara. Kiwari mah eta Batara Lambak Sagara Hideung teh aya di alam manusia, geus aya di darat, malahan mah geus nitis, geus ngancik di jalma anu jahat, jalma anu salidana ngagugulukkeun hawa nafsuna, jalma anu nincak dina jalan anu poek. Kukituna pancen maneh sanyana acan rengse Jaka. Geura rengsekeun pasualan di alam manusia. Bagian tina lalakon maneh Jaka anu kudu dharma dina merangan kejahatan. Jadi kitu horeng tehnya. Aduh, atuh kumaha yeuh Kang Kalung teh Nyi Ratu? Moal bisa dipasrahkeun ka uing atuh lamun pancen uing acan rengse mah. Kumaha uing hayang nyaho sahayeun Bapak uing teh atuh meureunan iraha. Kang Kalung anu bakal jadi pituduh pikeun maneh nyahokeun sahayeun Bapak maneh ku kaula bakal dipasrahkeun Jaka. Kaula moal arek jalir janji lantaran maneh geus rengse ngajalankeun pagawean, ngarengsekeun pasualan di sagara. Ari urusan di darat mah beda deui Jaka. Geura tarima ieu Kang Kalung. Kituna teh Nyi Ratu bari ngasongkeun mikeun Kang Kalung teh anu geus dijanjikeun anu bakal jadi pituduh pikeun si Jaka maluruh indung bapana. Gap atuh Kang Kalung teh ditampanan. Si Jaka teh mending ngabungahnaker. Ngandung harti maneh bakal bisa neruskeun di lampahna pikeun nganyahokeun sajati dirina. Sakaligus ngajalankeun dharma pikeun merangan kajahatan. Sokomo menang beja lamun si Batara Lambak Hideung teh kiwari geus ngancik di jalma jahat. Anu tinang tu bakal ngadatangkeun mamalapikeun urang manusia. Si Jaka Sagara ge panasaran di mana cenah jalmana anu geus katitisan kaancikan ku Batara Lambak Hideung teh. Laju wae ditanyakeun deui ka Nyi Ratu. Atuh Nyi Ratu teh ngabejakeun lamun eta Batara Lambak Hideung teh kiwari aya cenah di wetaneun basisir. Pek we paluru papai engke oge bakal katimu. Eta jalma jahat teh kudu sagancangna di perangan ngarahan teh ngadatangkeun mamalapikeun sesama manusia. Ayeuna mah cigera indit cung geura lumampah Jaka. Geura sing hareupan geura ungkulan eta jalma jahat teh. Ngan bae kade Jaka. Ulah arek gagabah kudu ati-ati jeung waspada. Lantaran anu dising hareupan lain ngan saukur eta manusia anu jahatna. Tapi kapan yang hareupan Batara Lambak Sagara anu kakuatan teh pasti bakal ronggah. Sing di kakuatan maneh
Kekuatan sagara anu geus kacangking ku maneh kangaranan aya di darat pasti bakal lemah. Beda jeung kaayana lamun dipake di laut atawa di sagara. Jeung deui kangaranan di darat bakal mangihan rupa-rupa halangan, bakal mangihan rupa-rupa godaan anu ngahudangkeun kana hawa nafsu. Kade jaga eta mangrupakeun kalemahan maneh. Nuhun Gusti Ratu. Naon anu disanggemkeun ku jisim abdi pasti bakal diemut-emut. Inget jaga ilmu anu aya dina Awi Rajah Tirta sing nepi ka asak eta kakuatan anu saenyana anu bakal bisa diandelkeun pikeun ngungkulanana. Ngan inget jaga kangaranan nyorang di alam manusia, nyorang di alam nu aya di darat beda jeung kaayaan di sagara. Di sagara mamaneh bakal panggih teh jeung lauk, tapi kapan di darat mah panggih teh jeung sesama manusia anu bakal jadi tantangan godaan bikin maneh yang harapan rupa-rupa manusia. Jalan kahirupan bakal nyeret hati jeung pikiran maneh direcai lambak anu ngagulung, sing saha wae anu teu eling bakal kagulung nepikeun ka cilaka. Ku kitu na kudu jejem hate salawasna eling waspada permana tinggal. Ulah arek katipu kunaon wae anu katimu, anu disebut alus cek panon cantang tu alus cek hate. Sagala kudu dumasar kana cek rasa, ulah cek parasaan jeung pikiran. Salilana maneh kudu ngalengkah dina inget kana Purwadaksi jaga. Cing deui unggal kahayang tangtu aya mamalakna anu dipikahayang teu salawasna luyu jeung kahayang urang. Kapeung-kapeung teu cocok jeung mamanahan tuluyu jeung kanyataan anu disumput-sumput sokondang kapanasaran. Kukituna sok hayang apal, tapi kade mun geus apal ulah arek jadi mamalah. Si Jaka basa ngadenge kecap-kecap Nyi Ratu anu sarupa kitu maning ngahuleng atuh acan kaharti. Da puguh acan kabade ka mana losna. Kumaha anu sanyana? Naon atuh nu dimaksud ku Nyi Ratu teh meureunnan sagarupa oge kudu kaalaman heula. Kakara bakal ngarti. Kitu cek pikir si Jaka sagara teh. Geus teu lebat catur laju we atuh pamitan. Ngan bae memeh indit si Jaka teh dibahanan heula keris. Pakarang buhun anu dijieunna teh tina sisit naga. Gagangna mangrupa hulu orai. Eta keris teh elukna teh aya opat. Eta keris teh dingaranan keris naga geni. Eta keris teh laju dipasrahkeun ka si Jaka sagara. Tah ieu bawa ku maneh jaga pusaka nu kudu dicekel marengan maneh salila ngalalakon di alam manusia. Sing kade kudu ngarti ieu keris teh ulah dipigusti tapi pek geura pupusti. Sing tarapti geura aji nepi ka kaharti. Simbulna elukna opat, gagangna mangrupa hulu orai. Lamun maneh geus bisa nyekelna tinang tu bakal karasa ampuhna, rasa saktina. Ieu keris moal bisa dipake maehan jalma anu suci. Tapi lamun jalma anu jahat sok komo kaancikan ku sifat iblis, kaancikan ku sifat poek, ieu keris bakal metu, bakal teurak, bakal ngaduruk nepi ka lebur. Kitu cenah cek Nyi Ratu teh atuh si Jaka sagara teh mani ungut-ungutan tandani ngarti. Hatur nuhun Nyi Ratu. Ku uing ieu keris bakal dijaga. Pon kitu teh bakal digunakeun sakumaha mistina pikeun ngajaga kasalamatan rahayat anu aya di darat. Pon kitu teh rahayat anu aya di sagara. Ayeuna uing arek pamit bae, arek ngajugjug ka darat. Mudah-mudahan wae dina saja ngajalankeun dharma pikeun merangan kajahatan. Uing aya dina kasalamatan, aya dina panangtayuna Gusti anu Maha Suci. Jigera indit jaga braga rumampah. Ku kaula didoakeun mudah-mudahan maneh salawasna aya dina panangtayuna Gusti anu Maha Suci, Hyang anu Maha Agung. Sabada si Jaka pamitan dijarajapekeun ku para dayang nepi ka lawang antara alam manusia jeung alam gaib. Nalika si Jaka sagara geus asup kaluar kana pusaran cai. Kayaan karaton wae sagara teh geus teu katemong. Ukur kadenge suara dayang anu ngabilujengkeun.
Hawara-hawara ti kajauhan barang mucung hul si Jaka teh kadenge sora lamba anu pating jalagur pating jalager kayaan sagara laut kidul anu sakitu motahna. Si Jaka nih bisa lempang dina cai laut. Geus kitu mamana teh mapai-mapai arek ngajugjug ka basisir lebah wetan. Lantaran cenah di basisir lebah wetan ngancikna eta si Batara Lamak Hideung nganduka teuing di saha jalma jahatna. Ku kituna si Jaka teh kudu neneangan we cenah. Kudu ngalalakon teu kacaturkeun di jahana basa tepi kawetaneun basisir. Geus katempo aya hiji kampung para pamayang. Puguh we atuh si Jaka teh maneh bunga. Laju lempang di sisi basisir. Ngan aya nu matak aneh kayaan di basisir teh hanteu rame cara basisir sajena. Ieu mah kaayana teh sepi kawas di kuburan bae. Nah kamarana cenah para pamayang teh. Nah kamarana jelema teh eueuh saurang-urang acan ning. Sepi ieu basisir teh. Duh ieu beuteung karasa lapar. Kudu sagancangna diisian. Enya aing kudu neangan warung kaya kieu mah. Si Jaka teh lempang mapai-mapai sisi basisir. Rek ngadeuketan ka perkampungan. Sugan we cenah manggihan warung karasa beuteung teh geus katerebakan hayang dieusian. Basa geus tepi ka perkampungan nu teu pati jauh ti sisi basisir. Kaayaan teh sarua sepi eueuh jalma saurang-urang acan. Puguh we atuh si Jaka teh mani ngarasa beuki kagetna kamarana cenah bangeusina. Pirajeunan si Jaka teh noongan ka unggal imah. Barang noong ka salah saji imah bre kasambak di jero teh aya saurang awewe anu keur ngagugulung nu jadi anakna. Puguh we atuh mani ngarasa kaget na kunaon cenah eta budak teh keur digugulung kawas anu gering. Laju we imah teh ku si Jaka teh diketrokan. Puguh we atuh bangeus si imah teh mani reuaseun. Aya jalma nu ngetrokan kana bantu. Kawas manggihan aya curig bae. Saha di luar. Ka itu kasabrang ka Palembang ulah ngaganggu anak aing. Punten. Uing mah jelema lain jurig. Hasok geura buka pantona. Uing penasaran kunaon eta budak emah teh. Bet digugulung kitu. Mudah-mudahan we uing bisa ngubaran. Basa ngadenge kecap-kecap eta si Jaka sakara. Si emak anu boga imah teh mani ngahulang. Nasaha eta jelema teh nya. Arek ngubaran sagala rupa. Penasaran mudah-mudahan we pitulung ti Gusti anu Maha Suci. Anak aing teh meureunaan ku geus waktuna kudu aya nu nulungan. Aduh. Ke dakwaan Ujang. Ceuk si emak anu boga imah teh laju we mukakeun panto kulutrak. Panto teh dibuka bre aya saurang lalaki anu gagah. Pakulitan teh bodas beda jeung urang dinya. Panonna semu biru. Puguh we atuh meni gebegeurewas. Moal kitu eta teh cenah curig lantaran teu ilahar jeung jalma urang dinya. Kunaon mah kawas anu reuwas? Uing mah jelema lain jurig. Nu benar ieu teh Ujang. Nah Ujang teh jelema lain jurig. Ih, uing mah jelema mak. Tingali we suku uing teh kapan apak hanteu ngalayang. Lamun jurig mah kapan ngalayang mak. Jadi Ujang teh jelemanya. Nah benar Ujang teh rek nulungan anak mak. Nya mudah-mudahan we uing bisa nulungan anak mak. Tadi ku uing teh basa ditoong tetela mati keur ngagugulung budak emak geuning. Nah gering budak emak teh. Ih, nya Ujang puguh budak emak teh gering. Nu sejen mah geus ngararung si Ujang. Ukur emak we nu cicing di dieu teh da puguh. Teu kuat ari kudu bari mamawa ieu budak teh. Karunya teuing budak teh kapan teu bisa leumpang-leumpang acan Ujang. Heueuh. Da kunaon kitu emak? Isukan we dibejakeun kunaon nama Ujang. Ayeuna mah waktosna beak. Euleuh mitra waktosna cenah parantos teh nya kapannya. Cak heula urang tuna jajar carita Jaka sagara si anak laut duy ka dieu. Urang teraskeun
dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganananya. Mang atuh saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat.